atau dibukaan ku sorangan ban pula geura di jero bukaan tetep nunjuk Allah masya Allah kan bukan sorangan impusanan Allah entak pas mautna nunjuk angka hiji tanggal hiji kemudian bulan hiji tahun 2000 hiji kabeh maut teh terus leuleus awakna teh leuleus. Ayat ieu teh masih keneh nyaritakeun lanjutan nu kamari. Kamari nyaritakeun kedangkalan-kedangkalan Yahudi jeung Nasrani. Kagorengan-kagorengan Yahudi jeung Nasrani. Make pemikiran-pemikiran sorang sehingga nangtukeun pangeran ge make musyawarah padahal pangeran geus jelas tapi dimusyawarahkeun iyalah kedangkalan-kedangkalan Yahudi jeung Nasrani maka ayat ieu ge sarua untuk katilu kalina nyaritakeun kagorengan Yahudi jeung Nasrani tentang nyelonong nyana mawat maneh kumaha cak nyararana bae masyaallah cek Yahudi cek Nasrani teh aya hiji kaistimewaan di Mekah teh aya Baitullah ieu Baitullah teh dikunjungi ti berbagai negara jelema dararatang ka Baitullah geus Yahudi jeung Nasrani ningali kerumunan manusia nyana mah asumsina kana dunia resep amat lamun jelema ti berbagai negara teh dararatang ka Mekah anu tujuanana deuk ngalaksanakeun taqarrub kuy manehanana mah diperhatikeun jelema loba teh meureun kan butuh dahar butuh nginum butuh jang sare butuh jang pake maka nyana mempersiapkan kebutuhan tersebut atuh ti tetangga-tetangga Yaman naon kebutuhanana Turki naon kebutuhanana Iran naon kebutuhanana Irak naon kebutuhanana Beladi ke Mekah naon kebutuhan Yordan Qatar naon kebutuhanana omong di luar Timur Tengah naon kebutuhanan urang Indonesia lamun ka Mekah teh nya mun duit teangan sangu urang Indonesia mah sangu mah roti teu beuki kajen geus kadahar oge ge can dahar bae urang Indonesia tah maka ning diburak-balik ku ari mah mukimin teh teu beunang mayarna mahal di kerajaan ayeuna teu kuateun sebab mayar igo mahna mahal baralik Pakistan balik India balik Indonesia balik. Nah, sehingga kesulitan mudah-mudahan meuli sangu teh pan baheula mun meuli sangu diangsong-angsong buat urang. Wah, balik ti Mekah teh balik ti Haram, sangu teh dibungkusan anu endog, anu tempe, anu daging, anu macem-macem. Langganan aja ini mah tempe murah. Nya geus kitu atawa kabeukina meureun. Hese kan kabeuki sanajan loba duit kabeukina tempe bae. Tah. Tah, baheula, mari baheula. Jelas kulantaran ditilik kumanehanana musim haji teh ieu kadang-kadang musim panas kadang-kadang musim dingin kadang musim hujan macak cek Yahudi teh cek Yahudi jeung Nasrani coba ieu kurang kuari ieu tahun teh dirobah tahun haji supaya tetep di bulan panas pula ya di bulan tiis sebab di bulan tiis orang teu kuat geus robah ku ari mah tah cara ngalaksanakeun haji teh ulah di bulan haji di bulan panas bae
bahkan andai kata ya kekurangan bulan tambahan ku hari jadi 13 bulan setahun blow on orang Yahudi eta nyana musyawarah padanya ya seperti eta lah kejadian Yahudi jeung para Yahudi menggelembungkan bulan menjadi 13 bulan Nasrani gitu keneh hanya demi untuk kepentingan perut kepentingan syahwat kepentingan duniawi sehingga dirubah bulan menjadi 13 bulan aturanana memohon kepada pembesar Mekah tidak boleh dilaksanakan haji di musim dingin musim hujan sebab perekonomian surut kudu di musim panas Pak caknya nama naon meureun diatur kunyana coba itu seperti eta lain lalagaan ngatur jasa di Indonesia ku hari lamun diatur ku ahli sunnah wal jamaah diatur ku para kiai Islam lah sejuk tapi kan geus terkontaminasi kan di luhur diaturna ku batur mantak ku Allah diperingati terus angin peringati gempa terlena urang teh ku pengurusan batur urang mah sakadar di alas perbasiatan ambalayah homoseksual ya Allah ya Rabb baheula urang sakadar nyaritakeun dina tafsir kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam ya Allah wis akeh ning Pandeglang itu wis akeh ge lah iya ning Garut iku wis ana 3.000 meringkak bulu kuduk ge aing bener tahan teh jawab kos kitu aing disalahkeun ku sia mah teu isin teu naon sia mah sapira urang dieu mun urang Jogja nyalakeun aing karak atuh di Garut geus 3.000 di Bandung can Jakarta Pandeglang Serang masyaallah karim deuk kumaha ieu lalakonna rempan betul kabari kula ngomong awas ya di Puri Walaya tah Kapolsek bejaan tah besi aya anu kikituanan di Polsek tangkap sebab bakal ka ditu amin tusuk ieu mah aman ieu mah ka dieu mah aduh Gusti sararieu ih kunaon laju ambalaya anu karieu ya Allah ya Rabb bebas pergaulan lamun baheula Prancis mendesak ke PBB supaya laki-laki dengan laki-laki direstui diberi izin SK negara kawin wanita dengan wanita lesbi kawin baheula mah tahun 81 82 di negara batur kuari kunaon di negara kadu benging emang aya kado benging Gusti Allah lu agung Garut ribuan Bandung ribuan Sukabumi ribuan Jakarta ribuan nu aneh Cianjur Masya Allah kan atuh di Cianjur mah perekna ge make jilbab Gusti Allah sugan teh ka masjid horenganan kaleuweung ngampar bolon Cipanas tolol atuh barang ditanya kunaon make jilbab atuh layan lagi cenah make kopiah ieu make sorban tolol ya kari sia mengisinkeun aing goblok horeng langgananna eta ini karumaha coba ieu Masya Allah mengundang Inggris ialah hanya kepentingan dunia Yahudi jeung Nasrani masa kumaha kamari kan geus dijelaskeun inna katsiran minal ahbari war ruhbani la yakuluna amwalan nas bil batil atunya asal dunia bae kuari taluturkeun ku urang nah ieu ge demi dunia seperti eta tah jadi sataun teh 13 bulan haji ulah aya di musim dingin ulah aya di musim hujan kudu musim panas bae supaya perekonomian maju ya Allah baheula Yahudi datang ka ayeuna
saha nu ngabangun Zamzam? Amerika. Mun ku urang di tataan pembangunan seputar Mekah aya saham Amerika. Antak bentukna ge urang mun ngalalenget jore diomongkeun. Dikritik ku Mesir, dikritik ku Yaman harita, kritik ku Turki. Kok bentukna seperti eta sih? Karena saham Amerika. Geus sabodot teh kudu diperpanjang seperti eta lah, ingin ikut campur perekonomian. Karena Raja Pahad begitu dekat naon ka hayang Raja Pahad. Dicumponan ku Amerika. Nah, orang mencerita gitu tungtung nama tu nyeri. Tapi di sisi lain aja orang itu ngenahin ku ari deket di Zamzam pang deket-deket tadi Hilton pang deket-deket. Hilton Amerika sama Amerika, Zamzam Amerika sarua bae. Ya Allah ya Rabb. Jadi orang teh geus kadi-kadi itu Amerika. Hayangnya mun teu diajak. Seperti eta lah ikut campur. Mun urang nyaho sejarah atuh boro-boro kuari. Baheula tah ieu dongengna. Sampaikan ka ulah aya pelaksanaan haji di musim dingin, di musim hujan, musim panas bae. Satu, kedua, tambahan atuh ku hari mah tahun teh ulah 12, 13 bulan nanaona. Masya Allah bisa kos kitu teh Yahudi. Mentak Allah nurunkeun ayat ka Kangjeng Nabi inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Muhammad bejakeun ka halayak rame sanyanya Nabi langan bulan mah nu direkeun sataun teh nurutkeun putusan Allah mah 12 bulan. Ulah aya 13 bulan naonan eta teh fi kitabillah dina katetepan hukum Allah ya fil lauhil mahfuz. Ya Allah iraha mimitina yauma khalaqas samawati wal ard dimimitian di poe Allah ngadamel kana langit jeung bumi prak langit jeung bumi didamel bulan sataun teh 12 bulan ulah 13 ulah 14 ulah 15. Yahudi mah demi kepentingan dunia tambah 13 nah naona. Masya Allah kan numantak Imam Jalalwani ngamanaan kitabillah teh ditafsiran ku fil lauhil mahfuz lantaran aya kitabillah maka kapan ngaranana ismul ain berhadapan jeung Rabb yauma khalaqas samawati wal ard. Geus asmaul a'yan la tata'allaqu bizuruf cik nusok ngaji alfiah tara aya ngabahasakeun kieu gulamuka yaumul jum'ah itu seserian nusok ngaji alfiah euy kumaha sih macana gulamuka yaumul jum'ah atuh pajiin jiin cek urang Bogorna ai gulam ismul ain ariaom zorof atuh moal nyambung atuh kajeng kuku mah geus sakumaha deuk kawin jeung embe atuh ai si eta ona mulai dipikiran ya eta mah meureun bangsana tuh tadi itu di solear ieu moal nyambung teu nyambung tah bencak tukang ngaji teu nyambung teh gula muka yaumul jum'ah ih teu kaharti kajeng kuku mah ieu ge sarua kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh kitab bapan ismul ain ngaranna ayyauma zorof nyambung di satu kuari kitabillahna dimaknaan ku fi hukmillah ay hukmillah aslina lauhna tah eta teh kitabillah teh lain kitab di dinya teh hukum Allah mantak nusok ngalugotan ngaji dina
tafsir pasti lain kieu ngalogotana insatuhune bilangan pirang-pirang bulan ing dalam hukum Allah teh kurang 12 bulan fi kitabillah ing dalam kitab Allah moal kitu kajen gugah pasti nage ing dalam hukuman Allah ing dalam ketetapan Allah aya filahil sebab naon teu nyambung kitabillah jeung yauma khalaqa bagian santri mah anu teu pernah mondok mah naon cenah teh kieu ngomong kos kitunya iya tuh masing-masing basi doal bisa lantak ngaji teh tah cenah kos kitu ye pernah aya Muhammadiyah datang ka imah nyana tungkrang tengkreng ye imah aing malah ngusir aing sia ku aing diusir beneran ieu mah nyana nanyakeun masalah aing babari masalah mah babari masalah mah gas di kutak-katik kos kituna bae heula kukulat ieu ka dieu nyambung tante nyambung ka akhirna mah nyana teh saya mau pulang dulu tunggu pulang nya baliknya tadu geus kos kitu bae padahal urang teu bisa masalahna mah aya geus balik mah urang seserian we karunya mah teh budak tah ieu di kutak-katik kos kitu tah hese tah kan seliwat bahasa liwat kos biasa bae fi kitabillah kadina yauma khalaqas samawati wal ard nyambung tah henteu kitab mah ismul ain yaum dzarab sedengkeun qaedah urang mun ngaji alfiyah wa asmaul ayat la tata'allaqu bizuruf masyaallah karim bacakeun betna ku urang mana cenah kiai poho boga aing betna mah tah sia mah nyangka poho kan ka aing tuh atuh aing dian ku jana mah aing terisi teu naon ngaji henteu mondok henteu atuh tah ieu lah geus atuh kitabillahna di mana hukmillah mantep berarti kan masyaallah geus atuh saenyana bilangan bulan anu direken satahun teh menurut hukuman Allah teh eta ulah mangmang deui jumlahna aya 12 bulan dina putusan hukum Allah nu aya dina lauhil mahfuz mimiti Allah ngadamel langit jeung bumi masyaallah nanti 12 bulan geus lamun 12 bulan teh eta teh iraham mimitina nu 12 bulan teh hayu iraham mimitina baheula teh baheula ngamimitian teh ti mimiti ashabul fil Raja Abroha ketika Raja Abroha sona nyerang Mekah dijadikan titi bangsa mulai tidinya lah urang nyentar Islam ya Allah ya Rabb tetep teu bagus cek Sayyidina Umar saat eta pake bapake tapi teu bagus urang boga sejarah kurang bagus Sayyidina Umar kedua ketika Mughirah bin Hisham wafat seorang tokoh anu luar biasa jadikan tarikh sebagai tarikh Islam cek Sayyidina Umar teu bisa ulah kabeh daratan ka Sayyidina Umar urang ieu ngamimitian tarikh Islam teh di mana geus nama berjalan ngan supaya mantep cek Sayyidina Umar urang ngamimitian dihijrah Kangjeng ya Allah ya Rabb hijrah Kangjeng Persenen sampai Madinah tidinya malam Kamis mulai tidik aya nu ngitung malam Jumat cek Sayyidina Umar malam Kamis malam Jumat masalah ditanya Sayyidina Umar ke ieu bisa aya malam Kamis jeung malam Jumat kumaha coba seorang pakar Mesir hadir kan anu pandai menghitung begitu dihitung kumanehanana perjalanan matahari jeung bulan palak berarti dah perjalanan matahari seperti ieu perjalanan bulan seperti ieu ditangtukeun
ku Sayyidina Umar bahwa bulan atau tahun Islam adalah tahun Hijriah. Kedatangan Kangjeng Nabi Madinah mulai hari Kamis. Tinggal bulan. Aya anu Rabiul Awal, sabab ditekan Rabiul Awal. Aya anu Muharram, aya anu Safar. Sayyidina Umar berpikir deui jeung para ahli-ahli hitung. Maka keputusan panjang mun didongengkeun panjang. Nah, ieu mah keputusanana akhirna mulai di bulan Muharram. Kanjeng Nabi hijrah Rabiul Awal, Maulud Rabiul Tsani, Maulud, Silih Maulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rewah, Puasa, Syawal, Hafid, Haji, Muharram. Jadi Sayyidina Umar milih Muharram dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Geus ditangtukeun ku Sayyidina Umar bahwa tahun Hijriah urang hitung dimulai Muharram. Diputuskan kabeh setuju kabeh ka Sayyidina Umar dengan berbagai alasan. Tak ieu urang bari nang Sayyidina Umar. Lumantak lamun Gusti Allah nyaritakeun bahwa bilangan bulan aya 12 teh orenganan aya 2 perjalanan. Aya perjalanan Qomar disebut Qomariyah. Ye urang. Aya perjalanan Syams matahari disebut Syamsiyah. Tah bulan teh seperti eta nu menghitung maka perjalanan bulan moal keluar ti aturan falak wa qaddarahu manazila. Allah ngadamel syamsa diyaan wal qamara nuru wa qaddarahu manazila. Aya manzilah mantak di Yasin geus dijelaskan fi falaki yasbahun. Aya falak aya cakrawala. Mantak aya 2 di ilmu falak teh. Hiji aya syar'i, 2 aya hakiki. Bulan syar'i, bulan hakiki, 3 aya bulan istilahi. Bulan teh aya 3, aya bulan hakiki, aya bulan syar'i, aya bulan hakiki, aya bulan istilahi. Itu bulan syar'i. Dica Kangjeng Nabi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Asal kadeuleu bulan puasa, kadeuleu bulan buka. Fa in gumma maka lamun teu kadeuleu hakmilu sampurnakeun istiqbalkeun. 29 can kadeuleu bulan istiqbalkeun 30. Lamun 30 can kadeuleu bulan buka bae ulah nungguan 30 hiji. Di Islam bulan teh 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 29. Maka setahun teh setahun jana mangan saukur ayat 354 poe atau 355 poe. Lamun make syamsiyah ieu ayat 365. 365 jeung 355 berarti perbedaannya sabaraha? Perbedaannya sabaraha? Atuh budak leutik bisa kos kitu mah. Teu kudu ku kolot. Sapuluh. Saya masuk ka ngarenjang. 10 berarti. Eta kan satahun. Lamun 3 tahun berarti sabaraha? 30 kan sabulanan. 30 geus berarti perbedaanna kan sabulan gitu. Eta lamun dihitung 365 kuali palak. Tuh, 3 bulan berarti geus sabulan. Maka cak Yahudi jadikeun ulah 12 bulan, 13 bulan. Sebab naon? Ieu bakal ngahiji tuh pan ka ditu eleh cenah. Naon kitu gara bulan Islam ku bulan urang. Nya nama maka perhitungan samas, maka perhitungan panon poe. Nya nama 355 urang mah maka perjalanan bulan 355 tafawutna 10 hari per tahun. Jadi lamun 3 tahun bae geus sabulanan 10 tahun. Cepat sabaraha? Cepat. Angel amat sih.
tuh terek ngejawab. Lamun sahabat 100 tahun cepat siapa sugih. Mantap bisa orang yang tanggal sahabadeun orang belajar palak 100 tahunan. Nah, iya cerita syahrul hakiki, syahrul syar'i. Patokanana Kangjeng Nabi. Sumu liruyati, watiru liruyati. Syar'i jang naon eta? Yasalunaka anil ahillah. Kul hiya mawaqitu linnas. Jang munggah haji Arfah. Jang Ramadan. Jang lebaran Idul Fitri. Jang ngaluarkeun zakat dan lain-lain sebagainya. Iya yasalunaka anil ahillah eta kudu make syahrul syar'i. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kudu kadeuleu bulan. Aya ge syahrul haqiqi. Ieu mah dihitung perjalanan bulan ijtima'na jeung panon poe. Hitung kurang ijtima'na berikut manzilahna wa qaddarahu manazil. Nah, geser setik bulan. Geser tina nuktohna ijtima' trek qoblal ghurub apa ba'dal ghurub. Mun qoblal ghurub kumaha ieu sabaraha derajat. Mun ba'dal ghurub hangus. Lamun qoblal ghurub sabaraha derajat, hitung make derajat. Nah, dihitunglah ku ahli falak. Ilmuwan Islam lamun dicaritakeun tentang ilmu hisab, Mesir nomor 1 baheula. Bukhara nomor 2. Kemudian kitu Iran nomor 3 teh baheula. Tadiuna kompetisi Iran nomor 1 luar biasa. Yaman kaopat. Kompetisi terus teu eureun datang ka ayeuna. Masyaallah karim. Ahli-ahli hisab anu terus ngarang-ngarang di Indonesia gaya Tadurusul Falakiyah teh karangan saha, ari teh Sulamun Nairen teh karangan saha. Mantap kurang bangga aya Kiai Mansur. Wah, luar biasa. Diakui dunia. 2 anu diakui dunia. 1 Sulamun Nairen, 2 Durusul Falakiyah. Nu lain-lain bagus cuman encan diakui dunia. Nah, eta mah kan pohara. Ngan make logaritma teh mah kudu Durusul Falakiyah mah bangsa SD kos aja pendek. Ieu teu. Kudu make log. Nya mah teh nyahoan bangsa log-logan kos kitu. Tah. Nah ieu ngaran syahrul haqiqi. Baheula teh 12 derajat diakui. 12 derajat bisa karuyat. Ternyata ketika ruyat diakurkeun jeung syahrul haqiqi. Wow, 8 derajat. 10 heula 10 derajat. Akurkeun deui syahrul haqiqi kadeuleu bulan. Hitung coba. Ternyata 8 derajat. Ditulis 8 derajat. Harus 8 derajat. Ternyata ruyat syar'i dihitung make haqiqi 6 derajat. Masya Allah. Teureun terus diteliti. Lain di Indonesia baik, Baghdad, Mesir, Mekah, kabeh ngitung kabeh. Lain di Indonesia doang, dunia. Sebab harita kan Islam menan gitu menguasai dunia tentang ilmu hisab. Nah, kabelah dieuna 6 derajat. Termasuk Junaid, Kiai Junaid Tangerang ikut berkecimpung untuk menentukan berapa derajat sih aslinya. Nah, langsung dunia eta kelas dagan kabeneran bae dikurang Ki Mansur harita. Begitu ruyat 4 derajat. Masya Allah diangsongkeun 4 derajat. Ruyat ternyata 4 derajat. Kabelah dieuna 2 derajat. Leuwih 2 derajat, 3/4, 2 derajat setengah. Ruyat. Maka anda hadda imkani ruyat darjatani fakar. Ini saya ditetapkan kos gitu. Jalain menang sambarangan. Sok deuleu di kitab-kitab hisab Baghdad. Di kitab hisab Uzbekistan.
kita Baghdad hisab Iran atau termasuk di Mekah mata kurang sakapeung waktu osok akur di ditu 2,5 derajat di urang 2,5 derajat ru'yat atau akur mun di bawah 2 derajat teu pernah ru'yat di bawah 2 derajat teu pernah ru'yat lamun aya nu mempertahankeun kudu 8 derajat bae atuh mangga teh teuing ngan nyana jeung saha musyawarah da ieu musyawarah dunia ja Arab ge kuari teh terus bae unggal tahun teh ru'yat akurkeun jeung hisab teu eureun sebab nyana tanggung jawabna Ramadan Idul Fitri Arafah beh lain leutik-leutik tanggung jawab apakah sorangan nyana henteu jeung berbagai ulama-ulama sekeliling hitung heula sehingga saya dihitung di ru'yat nah itu teh derajat-derajatnya seperti eta nah ieu urang keur carita perhitungan komariah jeung syamsiah matahari jeung bulan itimakeun sanggeus itima geser qoblal ghurub apa badal ghurub derajatna sabaraha kakarak dihitung di dinya kamana arahna gedena segede kumaha dan lain-lain sebagainya oh efek-efek nama ka ditu lamun kieu naon mamalana mun kieu naon mamala mun kieu ta naon mamalana kanyahoan tah ka ditu mah eta mah ngepek mah lamun bulan kieu bentukna bakal kumaha ye perekonomian tuh efek sama efek lamun kieu bakal kumaha ye perekonomian lamun kieu bakal kumaha ye perekonomian cek ahli pala kamari begitu ningali bulan seperti kieu dihitung oh ieu teh bakal aya ngadu kebo gitu ngadu kebo teh kan isyarah ngadu kebo teh berarti ngadu penggede mantap guys lebih baik sukut cicing mah bahaya ieu lamun diteruskeun bahaya dihitung bacana kieu mah tah mah pabidaan cak aing ge efek ieu mah bego pabidaan mah siapa pabidaan ge ayeuna naon sok nanya kula deuk hajat tina bagus tapi anu kiai eta pabidaan ye barang teu nanya hujan wadai cenah kiai barang nanya ka kiai leuwih wadai eta hujan eta pabidaan pas gitu aya aturan diganti ngaran geus boga incu ieu dagang teu maju bae datang ka kiai ganti ngaran bolon teh kiai atuh kunaon ganti ngaran maningan ganti pamajikan jelas amangge atawa nambah ya ieu lamun hayang sugih nambah nama pamajikan ge geunya musyawarah jeung pamajikan aja cek kieu cenah ieu urang mun hayang sugih kudu nambah kumaha tak kadenge paling pamajikan dan cicing bae emang hayang sugih kan pamajikan teh mah terserah kakak mah atuh hayang sugih bae atuh nambah pamajikan lamun hayang susah bae atuh sapoda teh terserah dinya tidak ngajawab tidak ngajawab dah nya kiai na bloon nanya deui coba ka kiai nu sejen ulah kadinya bae hayu nanya deui ka kiai nu sejen ayo calling heula ku urang atuh lalaki ngaranna ge beuh masyaallah uncal loba akalna atuh lalaki mah leuwih loba beuh sepira uncal eleh lalaki pugut teh ngobrol jeung saha oh ya aduh eta deuk gilir teh kos kitu tolol lagi teh ngobrol jeung saha oh ketungguan sakedeuk bebe jak ka pamajikanna aya panggilan anu dasar bulus atuh pamajikan atuh pabaturan atuh tah nelepon mabari bae kos kitu geus sia jam sakitu nelepon ke aing ditah pamajikan wah aing teh saha geus saya tak coba angkat ke pamajikan nyana ngarokok we buku pagaweannya na blon atuh jalalaki mah aing di hati aing aya kos kitu mah angkat ka pamajikan angkat saha coba diangkat ke pemajikan oleh saya ieu babaturan ka haji aya emang ih janji cenah maka ieu kurang sungguhan ieu mun gimana ih masyaallah kita tadi ka haji emang boga janji atuh heuh si anunya heuh ye bener ka haji poho tungtung nama aing mere jalan mereka sia
itu mah pakai akal ya babari jasa geus puguh HP teu ngomong teu naon nya kikian bae ngomong jeung sakanya oh ieu saha meureun ieu ngajanggian bae puguh soraun pokoknya jelema nyandung mah teu keluar di bohong mendek teh ucing-ucingan ngan jeung jelema teh jelema nyandung mah kos kitu ngan teu naon sih oh masalah ya itu pemajikan ieu pamajikan masalah atuh teu dosa teu biasa etik lah dosana ya Allah ngan eta bae urusan dosa mah kajendeulanan lah ngan eta bae hirup teu tenang ngalametkeun hulu leutik mani kikituanan Masya Allah karim pohara dah iya cerita palak hiji syahrul syar'i ru'yat dua syahrul hakiki ijtima panjang mengkurang dicaritakeun eta mah sulam durus dan lain-lain sebagainya loba kita palak aji geus kurang nah kemudian syahrul istilahi ieu kudu nyaho tahun kabisa engke dihijikeun jeung kabijeng basitoh ieu mah ngaranna syahrul istilahi nah ieu kan aya 3 geus jelas tah urang kudu belajar Islam teh kudu belajar ulah tuturkeun hitungan-hitungan kafir urang dilojokeun ku hitungan kafir rumusna ge urang teu boga geus puguh bae urang bisa nyieun rumus sorangan sulamun ayeuna jancan pernah aya nu gagal setungtung can aya nu pernah gagal ulah sok caci maki awas ya lantaran lain jelema leutik teh jelema bahkan geus diabsohkeun geus disohehkeun terkutuk sih bahaya ulah sembarangan ngaran teu bisa urang nyalah-nyalahkeun bae pake Islam satungtung urang kitu nyekelan teguh kana aturan Islam pake dah ulah man teh kamari nu make Happy Meal pake ku sarari nyukom pake ku hayu pake geus pokona rumus aya nungguan heula cenah ti Amerika kumaha mun dilojokeun ku nyana da aing anak ieu bae henteu cenah ka kiai mah moal dituturkeun aing mah teh dituturkeun namanya ka Allah di aing mah bisa ngaji oh sombong gitu jadi sombong ge ka sia aing mah ngaji eta tetep palak maksudna teu jak utang hitung sorangan nu aing mah bisa ye aing mah dicarekan ku kolot aing baheula barang tas ngaji dipapih baheula Cipanas inget bae hitung gitu dihitung salah carekan punya buat beakan ku dicarekan ngaji deui sia ngaji kamu budak aing hadane batur carekan engke sia kudu boga kayakinan jang sia ngaji deui kula ka Kubang kan juga Ki Izudin aduh kitu ngaji deui tah dirinya rada dinyakeun teu kaluar-luar kula kaluar teh dahar nginum mandi dahar nginum atuh teh kudu kaluar mah nya ngising di pondok ya alhamdulillah bareng datang deui gade coba deui coba nyen deui ieu bener karak geus jang sia doang alhamdulillah geus eta dah kabelah dieu da loba neko-neko henteu aing mah geus dititipan kolot geus asal di adi-adi bae adi-adi ge naranya ka kolot wah kaji mana ieu aya cenah aya adik kula mah nurut bae ka kula beureun pajar bener kulanya kumaha kaji bae cenah ngarurut di dieu mah geus pokona mah ngilu nah kan milu ka Gus Dur datang nanyakeun palak harita kudu dibejakeun lebaran dan ada ke Jombang biluk ka induk ka dieu ka Cilongok deuk nanyakeun palak panjang geus tah caritana dongengna nah ieu palak urang mah aya kana palak itu pake adapun secara umum negara kudu ru'yat asal sing bener aturan fikihna ru'yatna nu bener mantap cekula delegeun ye mal bener kajian kumaha gaya negara lamun seperti ye kembali gerage bakal ka sulam bener bae kembali ke sulam aman deh sesuatu anu geus bagus ulah sok dirobah-robah alhamdulillah kembali deui ka sulam harti dah hitunganana kemudian ru'yat derajat kan jelas urang perbedaan dilojokeun ku kafir nya dek ibadah ka Allah dilojokeun ku kafir sarua jeung tadi
Yahudi bajak sokos kitu bae. Ya boga haji teh ulah di bulan haji cek cenah geus bae asal panas bae. Nya mah demi keuntungan dunia. Deuk nanaonan bulan ditambah 13 bikin jadi 14. Lantaran tadi perhitungan syamsiah geus urang teh mun nyaritakeun bulan aya bulan komariah, aya bulan syamsiah. Nah, engkena aya syahrul syar'i, aya syahrul hakiki, aya syahrul istilahi. Ieu ayatna. Geus atuh moal kaluar ti dinya. Mun Allah nyaritakeun inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah, berarti di mimitianana iraha ieu. Sidina Umar tampil Muharram, Safar, Mulud, Silmulud, Jumadil, dah sampailah dihitung Muharram harina sabaraha, Safar harina sabaraha, itu Rabiul Awal dan selanjutnya dihitung setahun. Ternyata 355 tafaut jeung syamsiah lamun nu ngitung 160 berarti 5 hari per tahun kali 100 tahun sabaraha lamun ngitung 300 kitu aslina mah baheula mah 365 berarti tafautna 10 hari kali 1 abad sabaraha. Nah seperti itulah timbulan ke aya kabisah. Maka jadilah ke bulan istilahi di Indonesia mah ambalayang ke aya bulan Jawa hitunganna ge urang mah abajadun hawazun hatayun kalamanun sapasun dos sampai dozogu di Jawa mah lain batas saja haho batas saja haho naon karah hitungan Jawa teh tuh aing Jawa aing ngadegewan sia berarti siap bid'ah tah cara kada tersawal anak cilaka aja pedi ke bawa-bawa. Halo Gusti. Terus hitungan Jawa nu lain deui kan diaji. Kula ngaji. Insyaallah hitungan Jawa berikut pabidahan-pabidahanana. Ya hitungan Jawa, hitungan diaji. Di mana letak salahna sih hayang nyaho salahna diaji. Diaji ieu letak salahna padahal diulah ku guru mana bae ulah ngan hayang nyaho coba ieu letak salahna kumaha letak salah terus diaji oh mantap kula mah menjadi dukun bisa jadi aji kabeh wali tilok dibuka-buka tak kitab palak dan Jawana segala tetebakan segala nanaon guys ai dibeuleman teu antepkeun baheulanan ieu ayatna sababaraha ayat suci Al-Qur'anul Karim nu ngajelaskeun tentang hisab. Dhaif ketika orang nyaritakeun syar'i, tapi ketika orang nyaritakeun hakiki atuh da kumaha? Urang nungguan ru'yat be tanggal ira timbulna. Atuh kudu dijieun ku urang set bulan Hijriyah. Nah, ieu bulan istilahiyah. Oh, waktu ge aya gorbiah ge aya kitu. Sampai aya gorbiah itu kulon ayah syarkiyah nyen waktu orang lamun bulan puasa kudu syarkiyah hiji gorbiah hiji tapi ngeunah jeung istiwa hiji jelas di tilu boga waktu teh gorbiah istiwa jeung syarkiyah kabeh ngeunah jelas ieu inna iddatasy syuhur indallah tuh 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha hurum tina bulan 12 teh aya bulan anu istimewa bulan istimewa teh 4 arbaatun hurum yana disucikeun hiji Zulqaidah Apit 2 Zulhijjah bulan haji 3 Muharram bulan Muharram 4 Rajab ieu nu 4 ieu lain sambaran Zalikan dinul qayyim ieu anu 4 tina nu 12 anu dimulyakeun ku Gusti Allah atuh bisa kaseluruhanana orenganana dinul qayyim agama anu lurus ya hitungan anu lurus din di mana hisab hitungan anu lurus satahun 12 bulan ulah 13 dimimitian ku bulan Muharram di antara nu 12 aya 4 bulan anu istimewa
kunaon emang eta nu mantak diistimewakeun teh balukarna fala tazlimu fihinna anfusakum ulah rek nganiaya arajan kabeh dina bulan tersebut nu opat kana diri maraneh kabeh yane ulah ngalaksanakeun maksiat lantaran dina opat bulan eta mangalaksanakeun maksiat Allah muizron pohara dosana kitu keneh mun urang ngalaksanakeun ibadah dina opat eta poal berarti di syariat aya klasifikasi sebab lawan poe kepalana Jumat al-Jumat sayyidul ayyam syariat bulan dina sataun wali tebat Ramadan cek Kangjeng Nabi mun di antara nu 12 keur carita Gusti Allah nyaritakeun istimewa opat berarti kan aya kelas di syariat mah kos kitu di syariat waktu ge waktu lain-lain waktu teh lain-lain urang lamun dina poe Jumat sakitu hebatna ge aya waktu anu istimewa nu di mana urang ngadoa moal diengkekeun ku Gusti Allah iraha eta ceuk sakaol antara dua khutbah begitu khatib diuk keur diuk eta waktu ijabah gegeran ya Allah ya Rabb Gusti abdi bere nyandung Gusti doh sia mah seri doana teu puguh ngasih apa eta mah contoh doang ulah kararitu mah contoh teh mah cek sakaol mah antara azan jeung qomat cek sakaol mah antara qomat jeung takbir etalah kesulitan maksudna lain kesulitan supaya orang nyongsrong sakumaha Lailatul Qadar teh dijelaskeun abe urang unggal penting teh ngintip Lailatul Qadar berarti kan aya keistimewaan tah dina naon gitu ngan Ramadan aya Lailatul Qadar Allah dina syariat ngautamakeun waktu ngautamakeun hari ngautamakeun bulan ngautamakeun taun syariat pokos kitu bae ketika urang naik kana thariqah eueuh nu kos kitu urang geus suluk ka Allah make jalan khusus syariat eueuh lain eueuh ulah akur poe naon bae ge akur waktu jam sabaraha bae ge eueuh aya klasifikasi berarti kan urang teh lamun aya klasifikasi ka bawa ku eta ka isigol ku eta moal jadi ulah luak ieu kapan dina thariqah mah hiji we Allah ulah ngaluak ieu ka langit ka bumi ka dunia ka makhluk ka nafsu ka setan ulah sebab etalah anu ngaganggu ka urang hiji bae geus Allah ulah luak ieu dina thariqah mah hiji bae mantep carang nu bisa sebab naon teu ngadeukeutan guru teu ngahadam ka guru moal bisa thariqah mah lain wirid sanajan di wirid datang ka budak moal bisa tetep bae kudu aya instruksi ti guru sebab naon nafsu urang teh lain wirid kadang-kadang orang wiridan teh ku nafsu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah alhamdulillah nafsu urang padahal urang lamun jeung guru mah kadang-kadang urang kan zikir la ilaha illallah la ilaha illallah cak guru ulah zikir mendingan ngarokok urang kan berpikir masa sih itu zikir ka ngarokok ulah ngarokok bae sia ngarokok nyana kan bingung gimana zikir ulah horengan zikirna ku nafsu mendingan ngarokok puguh-puguh ngeleput eta hesena tarikat bahkan kos kitu hesena tariqah mah siga bagus padahal teu siga bagus kan urang make udang-udang make jubah salat nyalateun sholli Allahu akbar bareng hayang sholawat geus naon coba eta nanaonan teh kos kitu eta emang teu kabaca kitu ku aing udang-udang sia udah sok nyerek ka dia teh biasa bae syariat teh kos kitu bae ngan teu kudu kumahakeun emang datang ka syariat bae ngan salilana kos kitu bae siga nyaan rek ka Allah horeganan dunia keneh bae di thariqah teu ngadeukeutan guru moal bisa kajian buku bae sebab nu Noel siga nya bae urang teh siga nya la ilaha illallah na tengah penting la ilaha illallah la ilaha illallah doa eta keneh la ilaha illallah horeganan di jero nama ira ya yang jadi wali atuh kunaon hayang jadi wali teu pada goblok hese tuh mantap dibimbing ku guru ulah hayang nanaon hiji bae ridho Allah
tuh kan kebelah dituna mah kebelah dituna cara eta teh ya cara marufil qurki kadatangan muridna hayang suluk ulah henteu kudu mah suluk boga santri boga tinggalkeun santri si cekina tinggalkeun make jih kana mah geus mendingan madahan santri bae henteu kudu mah suluk tinggalkeun santri mantak dititah ditinggalkeun berarti kan nyana ngalep untung di santri mun cacak-cacak nyana magahan santri teu ngalep untung di santri atuh moal dititah ditinggalkeun nu mantak dititah ditinggalkeun nyana teh ya ngaharepkeun pamere di santrina atuh di naonan mah nya magahan ngaji kos kitu ojol jeung pamere santri ci atuh engke ganjaran mah ti Allah ulah ojolan ti santri ieu mah santri geus kebal sia teu balik-baliknya geus 3 bulan balik atuh sia emang kunaha atuh teu sasalaman jeung aing budak balik kan itu bebeja ke kolot bebeja ke kolot balik bila perlu ngal minggu sia balik eta kiai teu bener eta kiai cek toriko syariat mah enggak baik make administrasi bae eta mah syariat mah kos itu tapi cek toriko mah teu bisa bersihan eren tinggalkeun santri mangga baju jubah ganti make baju anu cumplang campling mangga kongkoyangan ieu tak ka dieu tak kongkoyangan tak ka dieu tak kongkoyangan tak ka dieu ku batok mangga cekal ya itu aya ka pasar sia ieu coret-coret mangga nurutnya sakan humta baenyana tah nurut ka store sia ka dieu gitu wali mah kos desa store aya ka dieu store mana sabaraha sia mending sakieu tah bikin kabeh ka guru minta deh minta deh store itu maksud moal ge jadi mursyid atuh lamun masih kana resep kana dunia okos narsep kana dunia tenden Aisyah ya minta maksudna emang minta apa lain henteu abdi mah eta nu mere mah sabodo kumaha Gusti Allah men matak dibikeun kabeh ka mama kakarak lulus lamun kitu mah sia eta minta emang maksud lamun teu kitu mah tuh kumaha dahat balik sia balik balingan dagang sia kos kitu mah ye tah eta hese ngalempengkeun atuh nah ulah luak lieur hiji Allah urang mah pan ieu masyaallah jadi kiai teh aya kandidat caleg mulai asana ieu asal ya dusugi asana ya aduh hasan jelema di syariat mah kos kitu bae merek ngalemna teu kira-kira teu merek ngomongkeun teu kira-kira sugih ku sugih kata si jelema ini pelit luar biasa malah beresna numantak silaturahmi ka ahli syariat cangkeul hate jeung panas coba ke ahli torika komo kali hakikat paling nasihat-nasihatnya rekanan urusan batin bemnon dibere teu dibere nya nama biasa bah bahkan di palingan aya nusuk malingan aja masa atuh sering leungit kue atuh di tanaon kue buah segala leungit masyaallah geus nyaho ieu pamalingan ge eta ieu tuh ya teh beda dari gua nah gan ulah sembarangan kudu aya nu ngabimbing guru mursyid ngelempeng ka Allah teh kumaha nah iya ulah aya unsur hayang bisa salamanan bae berarti kan boga rasa mulia enggeus bohong urang lamun diondang bae mama mah gelas nu gede so gede ember mun aya mah aya hayang dihormat ulah aya mentak beda ahli torikoh mah jeung nu leutik jeung nu gede jeung nini jeung budak biasa bae nyatu pandangan-pandangan nanang jeung pejabat jeung rakyat biasa bae beda lamun ahli syariat mah ya bupati bae nempel jikian mah ya Allah ya Rabb urang lamun di syariat teh capek hirup tapi lamun di tarekat tinggalkeun makhluk dunia fana rusak
hiji be menuju bako kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Boga keyakinan ka Gusti Allah dak bakal berbeda kabeh segala rupa bakal berbeda sebab di dalam Allah sementara Allah nu nyekelan kendali. Nah, iker cerita ilmu hisab nu mantak para mualif teh diangkat jara diwali teh Imam Syafi'i kutub dina autad, Imam Hanafi kutub dina abdal pohara jasa. Terus kabeh mazhabul arba'ah kutub kok kadina tuan sabdu kadina kutub di urang wali sanga kutub kuari ge kutub teh aya terus baik terus nyada menyahueun ka wali-wali nu araraya jajaran hiji jajaran dua jajaran tilu sanajan urang ngaku wali punyana ditempo di jajaran itu budak ngaku-ngaku jadi wali-wali ini meureun teh mah aya ngaku-ngaku wali oh ka dieu ka abah aya ka abah oh ka abah di deuleu ku nya ieu mah wali-wali daya beda-beda jadi isi itu orang gampang jeung kutub da isi sebab kanyahoan kujana barisan-barisan anak kanyahoan nah mujabah Eropa asaib terus kabudaya ituna yang bitim-mimiti rijalul ghaib terus tawari abdal autad muhtar imamani kutub ya Allah ya Rabb. Nah Imam Syafi'i selamat Imam Syafi'i tapi babaturan Imam Syafi'i mah bahkan dibunuh harita pada zaman Mansur. Kita nyaritakeun eta hungkul Quran qadim Quran jadid Quran hadis. Quran hadis pertahankeun Hisham jadi qadim. Hadis qadim seret sidang. Kita nyaritakeun Quran adalah meunang nyitak ieu hadis qadim kalamullah. Subkeun ke penjara teu dibere dahar pae. Imam Syafi'i panggil Syafi'i Quran katakan Quran hadis sekian dari Quran ya memang hadis benar Imam Syafi'i menjago ya benar hadis benar ya betul ini adalah hadis aman balik waktu murid-muridnya kaget dan Imam Syafi'i nyaritakeun Quran hadis sahanu nyaritakeun Quran hadis ulama ieu tah ya hadis jadi ngomong make tauriah ngaranna tah eta jelema gede mah kos kitu jadi bahasa ka dieu maksud ka ditu itu tah eta tauriah nu kos kitu nganutut alih min 5 nah aya nu hasud bejaan ka Imam Syafi'i Imam Syafi'i ngabejaan ka raja bahwa Imam Syafi'i nyana sebenarnya mah ngalojokeun tuan nyana ngalojokeun tuan ieu horeng nu hadis teh coba panggil deui panggil deh sidang deh maksudnya supaya dibunuh sebab pengaruh dunia kan Imam Syafi'i teh jelema lamun boga pengaruh loba atuh geus musuhna ge kan kiai deui atuh kiai kan ngalaporkeun kita dibunuh bae urusanna eta kador kita ngahadiskeun Al-Qur'anul Karim. Nah, begitu disidang coba katakan cek Imam Syafi'i Masya Allah kitab nu opat Quran Taurat Zabur Taurat Injil Quran kita hadis raja kieu bae raja ieu kumaha maksudna saja coba sakali deui ieu eta Zabur Taurat Injil Quran ieu nu opat bener tuh gitu mah balik jago Imam Syafi'i mah atuh murid-muridna kabedaratan emang mah ieu nu opat ieu hadi atuh beramo sakieu teh atuh kiai mah tilok eleh padahal di Bandung teh baheula kita ngaharamkeun dan kita ngahalalkeun arak atuh pan bisaan ya nama ieu mah kiai halal apa halal halal terkadangnya min halal manusia aja mah dibunuhan pun baheula nya halal nah deh halal
Haram atau halal? Halal. Jago. Kita ngaranna nya naon gara-garana gitu nyumput di nuca. Gitu beunang gege. Minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim. Maka ulah sambarangan anjeun ngalaksanakeun maksiat dina bulan nu opat khususna umumna di bulan-bulan anu lain ulah sok nganiaya ka diri maneh ku perzaliman termasuk peperangan di bulan nu opat mah ulah sakumaha ente seneng negakeun agama di bulan nu opat na larangan ulah perang hiji hapit dua haji tilu maram opat rajab pakelah dumadeus ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang-orang musik aturannya nyerang ka urang merangan ka urang apakah urang kehalangan ku bulan teu bisa. Andai kata musyrikin nyerang ka urang di bulan-bulan nu disucikeun ku Gusti Allah ulah cicing tetep bae berangkat. Wa qatilul musyrikin kaffah perangan ku anjeun kabeh jelema musyrik kabeh kulis syuhur ya seluruh bulan kama yuqatilunakum kaffah sakumaha musyrikin merangan ka aragin kabeh seluruh. Masya Allah ulah kedah-kedah ieu bulan teh teu meunang perang diserang ku musyrikin teh urang cicibet teu bisa terang serang balik. Jadi kesimpulan nama mukmin teh muslimin teh kudu gagah sebenarnya mah ulah puluya peleye. Ya akibatna kos di negara urang kan we puluya peleye urang teh negakeun agama teh puluya peleye urang teh ye teh akibatna dilindih kan ieu. Terus urang teh makin kahareup mah dilindih. Di zaman kamari kolot urang mah yeuh eueuh nu daekeun nya ka duit bank teh. Eueuh haram kabeh teh duit pelembungan teh mah. Kabelah dia nak kredit daekeun kuari mah ambale ka kiai boga sorup kiai dia boga aya nu datang ka kula nanyakeun dalilna kiai nanyakeun dalil teh Sukabumi geus teu kudu dalilan ai beuki mantap we geus atuh teu kudu dalilan di Fathul Muin sakitu jelasna maknya urang kudu mukakeun kitab ka kiai geus ternyata kiai anu ngahalalkeun kreditan nu sababaraha nu paeh bau mait bau lain lalagaan mait sabodo teh mangsos lainna teu bau nu ngahalalkeun nu ngameunangkeun kreditan teh sok bau mait urang lamun ngadenge kidahlan mama tuh nu wani mandian nungguan abah di dieu ku sabab naon seungitna ku harajasa datang ka teu kuateun ngambe seungit teh abah datang ka depan masyaallah seungit ieu mah bau kiai bau Masya Allah karim sabaraha kiai nu ngahalalkeun nu ngamenangkeun kreditan bau mait sok termasuk ente sia hayu sia aing mah ngabejaan doang sabodo aya yang bau los geus pugus ieu mah bentek biasa badanana eta tanda kana lamun urang sering manggihan urang kula caritakeun guru-guru kula bae nu di Banjar anu di Garut masyaallah maot lilis gugu almarhum abah mak lain keur nyaritakeun eta atuh dibukaan ku sorangan ban kula keur di jero bukaan tetep nunjuk Allah Masya Allah kan bukan sorangan impusanan Allah entak pas maotna nunjuk angka hiji tanggal hiji kemudian bulan hiji tahun 2000 hiji kapan maot teh terus leuleus awakna teh leuleus guru kula di Garut ajengan oha Masya Allah itu menang pemajikan kena keluar kula mantas mandian terus ngawuduan terus rebahan langsung zikir ulah aya awewe cek jeung ulah aya nu kitu non tatangga-tatangga nu tara ibadah di luar we ulah mah kebetulan tas mandian ngawuduan aya ka luhur eta jelas jasa geus aya salam
mana eta ulah dijawab mama bae ngajawab berarti sering anu salam pana ya jipa dimalain salam besi aya anu ngabeuh kendang antep apa ya kau bina kendangnya nama itu ini masalah assalamualaikum kade nyana nu ngajawabna teu lila langsung dalam keadaan tas mandi boga wudu leuleus awak seun Masya Allah nah iya nu ngamenang-menangkan kreditan kasaksian mau dibejakan ya tilu geus da kiai bau bapak Masya Allah karim nauzubillah min dzalika sabodo geus teu kudu didalilan teh geus teu kudu teh mah nafsuna ngadalilan teh ku nafsuna teh los satungtung ngadalilan ku nafsuna malah eureun-eureun wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin kayahokeun ku aranjeun ka basanyana Allah ma'al muttaqin eta babarengan jeung nu tarakwa bareng teh kumaha panjang urang nyaritakeun lumantak bahasana ke ma'al muttaqin urang lamun ngabahasakeun ma'a di ilmu nahwu al ma'u al khosyah ma'al ma al ma'u ma'al khosyah ma'a nah eta bahasa ma'a teh di ilmu nahwu hiji besi babarengan aing babarengan jeung Allah di awak aing aya Allahan jadi Allah teh bersemayam di awak wah kafir sia ayo bahasa lagi ma'a mantak lain gitu bahasa ma'a mah di waktu-waktu nanya wa'lamu annallaha ma'al muttaqin naon ieu teh bil auni wan nasri babarengan teh pitulungna babarengan teh nasrina mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun golongan muttaqin sehingga orang ditulungan ku Gusti Allah sehingga orang diraksa ku Gusti Allah sehingga orang terus bae ditalingakeun ku Gusti Allah dibimbing ku Gusti Allah ke arah husnul khotimah bi barakati umil Quran al-Fatihah